dibulak-balik kumang teh bener Dorna teh sabenerna datang ka Astina teh lain penduduk asli Astina teh kurang seberang muntas lautan datang ka Astina teh ngan untungnya boga pangarti sih mah dalam untuk buka pangarti mau diterima mau tadi nager ke beca aja lah kieu mau marek nayakeun kalau jadi anak ari Allah satuju henteu lamun Dorna dipaehan Putra Gatot Kaca bade ngajalankeun pancen tiwa Batara pikeun ngabantun Eyang Dorna. Heuh satuju. Ngabantun Eyang Dorna sanes bade maehan. Pokona mah anu penting mah kabawa we Dorna. Hah, gede bisi mang alo teu sanggup maehanana gede kumang. Da moal doraka maehan Dorna moal. Tuman leuheung kene penyakit aid paribasana jeung tibatan kagorengan anu dicaritakeun ku Dorna babari nyebarna teh kagorengan mah ai penyakit TBC mah kitu lamun deukeut teh paso teh ieu ai penyakit goreng hate mah ngaliwatan telepon ge jadi tanu kitu nu nular teh tahu ngurukana tahu mudah-mudahan ya paman dina leresan dia Putra Gatot Kaca maksad ngabantun Eyang Guru alah tong disebut Eyang Guru gede hulu Eyang nanaon Eyang ya dina nyebarkeun ilmu agamana ge manehna manganukur kedok aya pangarahan geuning buktina mah geuningan anu ditarima jadi muridna teh geuningan anak raja wungkul mana Dorna ngamuridkeun ka anak panayagan henteu yeah. Lir Pendra barang saweng nuju aya dina obrolan di satengahing jalan antawis Padma Negara sareng Raden Gatot Kaca Astra Jingga Dawala nyaeta nuju milarian Ramana Semar Badranaya teu aya di kampung Tumaritis alah Dawala tinggali deui itu saha nah jika juragan Gatot Kaca oh dulu itu Bapak Panglima aya di dieu euy alhamdulillah dulu alah semua kapihatur nun Allah nah aya kusono jemot muhun agan geuning aya di dieu bener pot cager alhamdulillah ulan cager maneh alhamdulillah agan kalaresan pisan abdi teh itu mogok manggih gorowong aya jalan komo muntas monyet naik di bere taraje pucuk di cinta ulam tiba ya abdi aduh semah kapihatur kulan nuhun dola cager alhamdulillah kulan aya hibar nuhun agan geuning aya di dieu iya bagja dola dieu jeung saha deui kulan jeung saha deui aya we 2 ekor nya sareng musuh satru kabuyutan alah ieu teh agan teh bade jeung ka mana ieu pot abdi lan abdi kaula teh rek ka Sokalima
salah nama bulan Abdi teh apruk-aprukan kita milarian pun bapak bulan milarian pun bapak nah data ayah dugi kayeuna bapak mana lu kamana mau ipang di pilarian ke kamana siapa dia oke kayak dupi agan itu pada jengkar kamana itu deh kasih kali mahot bade maguron lah kasaha kadorna maguron kan gitu patut kayak gitu kumaha sabenerna ari maneh geus ngadenge beja ngeunaan naon pelan ngeunaan ieu dunya beuki dieu beuki harengheng sumuhun pelan sanes beja deui da kaalaman ku abdi ge pelan dina sagara rupi widang ieu ya pajejeut ayeuna teh pelan utamina mah abdi nu aya di kampung kulaan meuni asa kecekek pisan ku ayana ekonomi dina waktu ayeuna teh sareng abdi teh gagal panen de ruksakna teh gagal panen muhun gitu kulaan ta ieu dunya teh bakal hancur bakal perang baraya sabenerna uluh saur saha je kemangna geus ti ayeuna kila-kila na geus ti ayeuna ngan sing inget ieu nu pararang teh aya nu ngadudomakeunana itu di Barebedog ieu di Barebedog leres kan sapertos nagara sareng nagara ayeuna perang teh kudu itu di Barebedil ieu di Barebedil cenah meuli nu ngajuan nu untung batur cenah pararang tak ieu teh sabenerna mah aya provokatorna aya nu ngadudomakeunana saha hedorna tingali Panawa dibere ilmu Kurawa dibere ilmu tangke diadukeun manehna nu untung mah ai perkawis eta mah teu dugi kainya otak abdi mah bilih bejadah tong dicana kainya ulah lain ahli politik abdi mah mikiran dahareun oge pakeun sakilieurna peke kuma ahlina teh mah ngaturna mah abdi mah ngiringane dihandap ngan maneh bakal jadi korban politik nyata tak abdi mah mung jadi korban politik nu mah abdi mah jempe we tara pipileueun kana urusan batur ngurus diri sorangan oge sakiripuhna komo mikiran batur bade milarian pun bapa we abdi mah tah dorna teh ayeuna dek dicokot bisa buntu atawa moal jadi bolai perang baraya tapi dorna na kudu dipaehan uluh tak kitu ye kumaha lamun ayeuna maneh marengan kaula we urang ini ka sok kalima dek milu mah abdi mah bade milarian pun bapa ulah eta tepi ka keukeuk kitu si eta sen patos ngiring oge ka itu abdi teh bade milarian pun bapa we cinekna mah heuh teu naon nyai maksad mah urang sewang-sewang we teu naon ulah hayu tuturkeun bon tuturkeun milu ka haula ya lamun dunungan kitu teh anteur ka hayangna ayeuna mah urang gede pangabutuh ulah nyieun pika kaseleun ulah nyieun pika kaseleun batur anteur we anteur eta mah ngaganggu prinsip atuh nah makanya kadenge ku si bitu
apa terek main handorna cenah eta teh provokator tukang ngadu domba keun batur dewek oge geus ngadenge cenah dorna teh kitu identik lamun ngadenge dorna provokator ai kitu ai deh kada prinsip ieu mah naon ceuk dina katerangan lamun batur nuduh kafir ka urang nu pangheulana kafir teh tanu nuduh pek pikir ulah waka benang di kitu sia hate teh tadi kadenge ku si laing eta teh tugas Gusti Bathara Kresna maksudna marek numpes kajahatan provokatorna heula nu diala tadi mah eta teh patongong-tongong naon patongong-tongong jeung pamadegan ulah boga rasa bener sorangan hirup mah lamun urang boga rasa bener komo batur kadinya pikiran mah eta oge ai pangna aka teu satuju ayeuna lamun dicokot kana hukumna maehan seperti dewek ayeuna keur leumpang aya bangsat keur diudag tewak ku dewek dipaehan ku dewek aing nu kena hukum menghilangkan seseorang menghilangkan nyawa seseorang pek pikir tak ieu mah direncana nek maehan dorna tak urang milu ka itu udah terlibat sia teh pangna kitu ge meureun aya alasan pangna dorna nek dialat teh urusan maranehna dewek becek bapak jang mi HP sisir jeung minyak ulah kaancloman leungeun mi HP pikir jeung niat ulah kaangsonan deungeun hartina meureun dewek teh kudu boga pamadegan pondasi teh kudu kuat pek jeung saha padma negara teh maehanana Gatot Kaca, si Cepot, si Dawala sabaraha tahun sia apan itu teh tugas Batara tugas eta teh padma negara teh pejabat ulah lalawara ari hukum adil teh keur sarerea jurig dengekeun masihna cara di astina hukum teh berlakuna teh keur leutik wungkul pek di mana disebut adilna ngaran-ngaran keadilan teh keur sarerea ti mimiti raja nepi ka rakyat leutik kudu sarua hartina hukum adil teh henteu sieun kanu hideung teu ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu emang teu alon teu sobat-sobat acan pejabat salah tungtut adil ngaranna pandi astina mah beda jeung urang tah eta matak beda ge pasok kalimat teh teh kareh kabana sapon ku astina ulah lalawara deuleu kade sing boga pemikiran luas le geuning di astina mah bener ketang nu leutik nu kena hukum teh nu gede mah anger we tah pikir jeung meuneh hese di ditewakna nu di luhur mah nya hese dan nu neanganna ge bangsat nu diteangan garong da ucing-ucingan tungtung nama ucing lompat ngidu nu neangan ngaler tak uce lompat ke Garut lain uce ucing uce ieu mah tuh moal dek lamun dek nuturkeun teh mah nuturkeun paneuri neangan bapak nyaksian wungkul saksi berat tah heueuh nya euy anu mah tak ngejedog di dieu
nah teh mending oge orang mah tugas urang we aiku kitu teh ta eta we lah tong make jeung maya handorna anu teh kadosa-dosa ke jadi hartina eta pad menegara teh boga maksud dek numpes kejahatan tah dewek mah patongong-tongong teh jeung pamadegan naha ngarumpak kodrat teh jelema kitu teh ngarumpak irodat hade goreng teh geus diayakeun ku pangeran teh saha jelemana anu bisa numpes kejahatan saha tiba heula sok di zaman Nabi Adam nepi ka ayeuna saha nu bisa numpes kejahatan aya oge manusia mah menang tugas pikeun meminimalisasi tensi kriminalitas artina memperkecil ruang lingkup kejahatan ai numpes mah teu mungkin geus dijadikeun atuh alah nya tah make ieu ayeuna mah tah make polo abadi hade goreng teh aya tuh siapa meureun kana kecap abadi kita nyaho nya karek beja anu disebut abadi teh langgeng anu disebut langgeng teh kumaha tuh eta matak sia mah kudu nyaho ku jeung barangna teh hari berang langgeng teu numutkeun di urang henteu kaselang ku peuting ai peuting henteu kaselang ku berang tah nu langgeng mah berang peuting nya nu langgeng teh hade goreng kitu nya Aisyah numatak nu disebut maot teh tah nu disebut maot teh awal tina kahirupan nu abadi da paeh basa kedeung pukul lila geuning teh nyararing deui itu nu paeh teh da mikirna sia masa pasi paeh basa kedeung kerelak cenah sakitu hirup deui we ka ituna teh langgeng teh baik pikir bisa alam padang poe panjang negara tunjung sampurna alam nu teu kaselang-selang ngahiji deui ngageblek kana hirup gede da ieu mah leutik nu dipake mah ngarepek dengarkeun sia hulu kana kereta api anu geulis anu kasep ngahiang duka ka mana pangna teu kapangih teu baralik deui teh baretah di ditu naon sababna sabab hirup di nu gebleganana di lemurna bohong si laing urang Tumaritis urang Kuningan urang mana-mana bohong da asli nama urang akhirat contohna mah kieu we abeh ngarti pisan mah si laing nyieun si kopi nu lekoh teh nyieun si kopi gulaan pasti amis susuan pasti kopi susu tah sagelas alungkeun di tengah laut bahekeun ka laut sok pangneangankeun deui tah nu tadi teh pisahkeun kopina susuna nya moal naon sabab ngahiji we tah kitu bareng deui ka maka itu nya aing mau ngomongna dalem ceuk dek oge dah kitu dulu akibatina iman takwa teh ka pangeran teh ebreh muka syapah kaituna teh
jentre ditemongkeun tanda-tanda keagungan pangeran teh deuleu bersihkeun hate geresok syaratna mah nu matak dina lebah dieu euy mekarkeun dina sagala widang anu aya patula patalina keur kabutuhan urang we di dunya tuluy di dinya na teh ati uluha wa ati rasul wa ulil amri minkum ka Allah ka rasul ka pemerintah ya dek nuturkeun juragan padma negara teh kumaha maksud jeung tujuanana ya euy ulah aya lengkah kapikeun bari rurat reret neangan nu jadi bapak pardu kasamu sunat kalampah heuh cek aing oge hah hayu ah tunda lampah eta kacarios dijajar sokalima para pangagung tipu sirdayeuh unggal dinten ngabring ngalayad anu teu damang nyaeta Residrona ti amarta oge anu dina waktos ieu Residrona teu damang wales anu kaleresan dinten ieu mah nuju sepi nu ngalayad itu kaayaanana ieu Residrona parantos sasar kaayaanana naon anu emut dina emutanana teh sok dicaritakeun ulah dijauhan ama kasep aja dedelean geus kararoneng ama teh kasep kulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap tiris asa eueuh pikeun pisimuteunana hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana keung asa eueuh pibatureun hirup kasep aja ma saha putra Aswatama dedeh kasep cingkiat ama ulah wakamaot putra Aswatama di ajen sote aya Kangjeng Rama di Astina upami ama parantos teu aya pasti dialalusir putra teh tong keung kasep manuk hiber kujangjangna manusia paeh manusia hirup ku akalna nu penting mah gede keune kahadean ka saha-saha bageur ama Swatama aing teh air keuteup dicalukan maneh teh kumaha tama sing inget tama ai pae mah teu bisa dipika hayang jeung teu bisa dipika embung kasep nu gawe atuh ama cing sabar maneh nu cager cing sabar mah sabab maneh mah nying hareupan rupa-rupa cocoba aing ngadek balik tama kasep bagikeun ka fakir miskin kasep da moal kadahar tibatan hasil membagikeun ama mah geus teu bisa barang hakan cu tama cing sobar cing tawakal maneh ditinggalkeun ku ama bisi ama rumpak caringin di buruan hartina bisi pae
lain bisi deui da pasti ai gering teh kembangna mati tong boro ama nu keur gering sanajan nu keur jag-jag oge ai geus waktuna mapan katinggang tihang listrik kasep pantenya hodi mangsa ari paeh mah ngandek amanat umat maneh teh dina enggoning hirup di alam dunya ulah ngalobakeun musuh sing loba baraya kaitu ka dieu oge memeh urang hayang dipikanya tepi heulaan maneh kudu mikanya heula ka batur pandina katerangan ge kitu di mana maneh eling ka kami ge bakal eling ka maneh jadi kudu urang heula jadi jelema nyaahan deudeuhan abeh maneh dipikanya tama cara ama jelema nuding itu nuding ieu ka ama bari padahal ama teh teu rumasa nganukur katemleuhan wungkul tapi dipake sobar jeung tawakal malah geus nyahoeun ka mana-mana tiap ngadenge kecap dorna teh tukang ngadudomakeun batur bari iraha ama ngadu-ngadu hulu batur tapi parendene kitu keun bae dadatangna ge teu nu ngewa kasih ai ngaran-ngaran jelema ngewa matong boro pangih jeung jelema na aya hayamna ngaliwat ge sok ditengor pangih jeung sendalna ge sok dialungkeun umat maneh ulah jadi goreng ka saha-saha oge ha urang mah kudu nemongkeun lalawananana lamun batur pedit tepek maneh mah cing bager cing berehat anu baeud tanya nu pedit bere nu bedang unggahan dek amanat amat teh kanu jadi anak jimat ieu pamungkas ti ama ulah dahar eukeur lapar kasih kaduana ulah sare eukeur tunduh ulah sare eukeur nabeuh keur tunuh nah sia teh jejeuwir teh mah tong pika amakeun aing jadi keke pamaksadana naon amat nah pika teu mikir sia hirup teh hartina ulah dahar eukeur lapar teh tingali nu lapar ye nu lapar mada janji kedewek si banyo getara jadi di mana ngahuap teh meureun ke leungeunna teh kalalotor atuh deukeut karena penyakit beh dieuna tingali nu lapar menawaran ke datara jadi usahakeun memeh dahar teh memeh dihuapkeun teh bismillahan heula kasih sanajan bari jeung keur lapar bebersih heula bisi dina leungeun kalalotor sabab muasa nu bakal bisa nyaah ka dirina lintang ti dirina tingali jelema nu lalapar teh kasep paduli duit nagara paduli duit rakyat dileg-leg we terus kasep nya nu matak nagara teh ajab jeung ajabe terus-terusan padahal dina katerangan ditetelakeun lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami bakal nambah deui nikmat ngan sabalikna lamun kupur hartina henteu syukur maneh sararea bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget
sing jadi jelema anu minang syukur maneh teh da kadunya teh teu hayang teu mung ngaliwatan kodrat jeung irodat anjeunna maneh gelar ka alam dunya nyaho rupa beureum nyaho rupa koneng maneh gubrak ka alam dunya teh kalayan kodrat anjeunna irodat anjeunna kersa anjeunna pangawasa anjeunna ilmu anjeunna rahmat anjeunna pitulung anjeunna nu matak ulah di aku tama nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh tapi jelema teh sok arumaku hirupna teh boga rasa ieu aing pang luhurna boga rasa ieu aing pang imana bohong kasep ulahnya niwara deui sabab ieu di dunya teh panggung sanewara didenge-denge teh ieu dunya nganukur pinuh ku sinetron ai lalajo sinetron geuning mung tinggalin ai nu asli diri sorangan eta ngagenut-genut jajantung ge henteu eueuh kicep anu kaliwat nikmat pangeran anu keunana ka urang kunaon teu dipikirkeun jeung teu disyukurkeun hampura tama aing ngocoblak wae teh bisi kewajiban bapa kanu jadi anak henteu punah sabab kewajiban teh kanu jadi anak teh ngadidik ngatik beh dituna panungtungna nepi ka ngawinkeun hampura aing can bisa ngawinkeun maneh nah atuh maneh teh teu hayang kawin gareulis panu bogoheun ka maneh teh ai maneh heueuh bogoh ka nini-nini ulah kaleuwihan gitu tong kaleuwih sahirup teh ini mah geus kerjut lir pendra barang nuju raos ia suatama nampi didikan ti residrona hulu sepuh saha abdi cepot ulan cepot dedeh teuing cager maneh jang alhamdulillah ulan aya hibar nuhun peperieun kaula kieu geuning pot saneng diongkok awatos ulan cepot dan bisi aing paeh ayeuna hampura cepot kemana balik tina caritaan tina rengkak paripolah kaula bisi kaganggu hate hampura cepot ih dihapunten sepuh syukur uninga keneh sepuh ka abdi dawala teteh sumuhun kunaon nu karaos teh naon wae teh geus kolot teh meureun dawala hampura ka bapa maneh ka inung maneh ka sigare bisi kungsi nyeri hate ku kaula hampura bebaskeun dawala dihapunten pisan sepuh nu karaos eta kabeh ge karasa jeung teu ngarareunah dahar pangliwetkeun atuh ku abdi entong teu hararayang dawala parantos sabaraha lami teu damang teh nah da Arjuna mah minggu tukang ka dieu henteu sareng pun bapa teu nyempo dawala malahan Arjuna mengajak ke Ancol cenah mah ubar represi da kaayaan awaki dawala
Sakali deui hampura dewala sami-sami sepuh dihapunten ku abdi nyaah teuing. Di tempat anu sunyi anu pinuh kututuwuhan